Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yahula. Wa alla yahula. Sareng yen ulah ngahalangan. Bainahuma di antara imam jeung makmum. Naon hailun anu ngahalangan. Yamna'u anu nyegah. Itu hail al istitroko kana ngaliwat menuju imam. Wa ayyatawafaqo sareng yen kudu ngakuran. Naon nazmu solataihima. Naon nazmu solataihima. Naon nazmu solataihima. Susunanana atawa runtuyanana. Dua solatna. Itu imam jeung makmum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ancana kitab Sulamut Taufik halaman 30 genep. Kantun wa alla yahula bainahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yahula.
wa alla yahula sareng yen ulah ngahalangan bainahuma di antara imam jeung makmum naon hailun anu ngahalangan yamna'u anu nyegah itu hail al istitroko kana ngaliwat menuju imam wa ayyatawafaqo sareng yen kudu ngakuran naon nazmu sholataihima naon nazmu sholataihima naon nazmu sholataihima susunanana atawa runtuyanana dua sholatna itu imam jeung makmum wa alla yatakhalafa tasalawe halaman 63 jajaran 1 2 3 4 kalimat luhurnya mana tuh syarat anu kaopatna gerung syarat anu kaopatna ulah ayah halangna antara imam makmumna nu nyegah ka nanobrosna sanajan bisa nobrosna tapi mun mengkol dadana tina madep ka kiblatna tetep teu sah berjamaahna